sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katundat ayeuna teh nincak bagian ke-14. Para mitra kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika nyiona. Harita teh ngobrol jeung nu didancekna perkara memang maksud jeung tujuan nyiona mah geus buleun. Mika cinta kasih komod teh cenah geus moal tiasa digantian moal bisa disisilihanku pameget sanes. Kitu para wargi. Bagatku bogo-bogona nyiona kasih komod. Dun si komodnya. Ngarasa watir keur Nyi ngabandungan ka aya Nyiona ayeuna. Satekah pola Nyi ngupahan mere sumanget kan jadi adi. Ulah putus asa Ona. Urang mah kudu sabar jeung tawakal ieu. Ulah rek aral subaha jeung ulah ngarasula we pang-pangnana mah. Kumaha sih kepekang komod basa mama sumping ka ditu. Biasa-biasa we teh tenang anjeunna mah. Teu geumper teu daring teu ngadeg-deg. Malah sakur kasauran mama teh ku anjeunna diwaler kalayan dina kayan tenang meni kalem pikaresepeun Kang Komod teh malah cariosan mama dibalik-balikeun abdi ge mah tak lebar we bakal nangtung ngalang layung mun teu laksana kawin sareng Kang Komod teh teh ngomongna bising kadangun ku ibu Nyi Oni ngawawadianan ka adina pedah ngomongna bieu rada tari. Syukur ari tenang mah tanda lalaki sajati terus kumari mama bangun laras-laras keheuleun ka Kang Komod teh pang nama mama keheuleun teh peda unggal kasauran mama ku Kang Komod sok diwaler dibalik-balikeun ngalangsa abdi mah teh ninggal Kang Komod dicarekan ku mama abdi teu kiat nepi ka ngiring ceurik di ditu teu kiatna teh da ku nasib Kang Komod atuh basa abdi diajak balik saur Kang Komod teh mangga canak cenah da putra mama da hak mama mung cenah abdi yakin bakal laksana nikah ka Nyiona gitu saur Kang Komod teh. Nyana tuh kitu mah bogoheun gede duriat ka anu ona teh estu mah tak regreg matak bagja keur onahna. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Urang caturkeun kaayaan biiwak. Tita tadi teu katempo gancang Nyiona tumanya kalanceukna. Geus kacaturkeun, teu kagambarkeun. Ari biiwak ka mana geuning tita tadi teu katingali teh? Cenah mah keur kabojong di piwarang ku mama. Buka teuing di piwarang naon eta ge teu nyaho. Tos lami angkatna teh. Nyiona habet ngarasa panasaran gancang ditemalan ku Nyi Oni. Nyalila tadi we basa mama angkat rek neang Ona ka Cipancur. Biiwak indi cenah mah rek kabojong duka aya maksud naon. Nah kitu make nanyakeun biiwak sagala. Aya naon Ona? Nyi Oni tumanya bari mencerong ka adina. Nyi Ona ngeserkeun kursi sina adak kana kursi nu didiukan ku Nyi Oni. Geus kitu gancang manehna ngaharewos ka Nyi Oni kawas aya hiji Rusia. Aduh mah curiga teh ka biiwak. Curiga kumaha? Nyi Oni kerung can ngarti kana maksud omongan Nyi Ona. Basa abdi mios ka lembur Kang Komod. Pandiri teh tos teu aya sasahanya lintang ti biiwak nyalira. Sabasa mama muli. Nah mama betul dingangen yen abdi nepangan Kang Komod. Akhirnya da sanya nama eta ge teu nyaho lamun ona eueuh teh keur ka Cipancur nepungan Kang Komod. Atuh ka biiwak eta we teu kungsi tanya naon-naon deui. Ke ku abdi mah ditanyakeun lah. Tanyakeun kumaha? Anu mah curiga ka biiwak mama angkat nyusul abdi ka Cipancur. Tangtuna ge dibejaan ku biiwak lantaran nulian mah teu anu terangeun lintang ti biiwak sorangan. Bukan naon margina biiwak pangna nepi ka tega ngabejakeun soal abdi nepungan Kang Komod. Padahal abdi bade mios teh abdi papatah heula ka manehna. Yen ulah diwartosin ka mama ngeunaan abdi mios ka Cipancur. Sareng bilih mama sareng ibu naroskeun mah ceuk abdi teh mugi diwartoskeun nuju ka rerencanganna kitu apa? Sina diwartoskeun nuju ka Pasir Malang. Tentu ingin biiwaknya. Wah tinggalin biiwak ngabejakeun soal eta teh ka mama teh Ona. Saha deui atuh teh? Nyamun lain di biiwak atuh teh panginten. Ih, daek bisul dina irung teh mah. Teh mah teu rumasa buju beja ka mama Ona. Bari ge apa tadi dibejakeun teh mah. Teu nyaho ngeunaan Ona indit ka Cipancur nepungan Kang Komod. Jeung dina nyaho oge teh mah. Moal ngucah ngaceh atuh da Rusia batur mah. Dina soaleuneun Rusia mah eta mah urang dipercaya apa? Nu pamina sanes teh nya nu mabingke. Biiwak ku abdi rek dipariksa. Rek ditalek pokona mah tuman jelema kitu teh.
kudu diwara bisa itu tumanen tapi kade dina tumananya ulah uras teuing tumanyana ulah tong moal teuing kudu leuleus jujur liat tali geuning cekolot mah cenah kudu landung kandungan lahir alisan ulah getah sarupateun jeung dina ditananya kudu mama jeung ibu nu teu aya tapi nuju karulem pokona mah tapi istri mama jeung ibunya mama teh ku abdi tangtos kana kituna bi iwak tetela datang geus burit naker wanci geus manjing magrib nyoni jeung nyiona teu nemongan budi anu matak picurigaeun manehna biasa-biasa we aduh hareupan jeung bi iwak teh tadina basa wanci Isa hayang nyarita teh nyiona ngajak ngobrol ka bi iwak kulantaran jeung kacurigaan manehanana ngan wae eueuh lolong kerang pisan sigana deui sore keneh bi iwak geus asup ka kamar sarena siga nu capek da di mana geus asup ka kamarna leples eueuh deui kaluar ngan dina poe isukna kabeneran Pak Haji sareng Bu Haji keur teu araya hiji kasempetan nu hade keur nyiona kabeneran deui nyioni ge keur ulin ka babaturanna di lemur Cibendak nu matak basa bi iwak geus rengse beberes di imah atuh nyiona ge geus rengse nyeusehan pakean terus manehna ngajak bi iwak ngobrol di tengah imah ngahaja di jero bisi aya nu nyahoeun lamun di luar mah jeung pang-pang nama ngarah jongjon we deui kakara bi iwak siga nu geumpeur jeung reuwas ku nyiona diajak ngawarangkong kawas nu nya boga dosa pang-pang nama tara-tara ti biasa nyiona sacara khusus ngajak diuk paduduaan dina bangsa di imah keur eueuh sasaha ukur aya dirina jeung nyiona sabalikna ari nyiona mah tenang we sikepna teh jeung teu nemongkeun budi pamulu nu ambek kabi iwak malah make katemong surasiri sagala sakumaha biasa ya nyiona melang memang alus budi basa jeung ramah kabi iwak harita kadenge nyiona ngomong kieu kabi iwak bi wong ieu mah geuning sonten keneh meuni tos kulem sapersen capeknya aduh sumohon neneng duka kumaha nya ibi teh wengi mah sonten teh meuni tos tunu we langsung sajeroding nemalan dina hatena pinuh ku pananya bi iwak teh nah rek aya naon sanyana pangna anak dunungan ayeuna ngajak ngobrol bangun anu penting pisan capek merenya peda ibi tah sudar ider henteu neneng teu mung ieu tunu ayeuna moal ka mana-mana bi moal neneng sareng tadi teh apanan satu acana angkat teh juragan istri ngawagel ka ibi sangkan ibi ulah ka mana-mana nah kitu neneng aya peryogi ka ibi bi iwak teu pinuh ka panasaran belenyeh nyiona imut baripokna teu bingan kieu we eubatan ngalamun mending urang ngobrol kitu ge lamun ibi daek diajak ngobrol ku abdi ih mah kitu kerasa sagala neneng pan biasana ge ibi mah sok kerasa sareng neneng teh ngobrol namun ibi mah sok rareuwas nya neneng tera-tera ti sasari neneng ngajak ngobrol ka ibi abong geus kolot sok geumpeuran bibi mah noh make kudu reuwas jeung geumpeur sagala bi kajaba mun ibi kagungan dosa ka abdi nambe reuwas neneng ari naon teh da raraosan bibi mah asa teu gaduh dosa ka neneng teh kitu nah tuh make kudu gegebegan sareng kudu reuwas sagala bi luka tuh neneng da ieu geuning seutur bibi bet ngadak-ngadak ngaroncon nyata panginten neneng pangaruh ibi geus kolot maklum lah bisa naker dina newalanana bi iwak harita najannya manehna ngarasa geumpeur jeung reuwas tapi bisa neangan alasan pikeun nutupan kaayaan sabenerna soal penyakit geumpeur jeung gegebegan mah teu dikolot teu dibudak bi ari manggih ka reuwas mah da sok kitu jabati eta cik abdi mah sana can kolot-kolot teuing bibi teh paling-paling ukur beda 2 atawa 3 tahun jeung abdi nyanya nah atunya ari bibi katinggal teh siga tos 40 tahunan neneng napeda ibi tukang buburu kitu pangna siga geus kolot teh da muhun ngemutkeun umur malah naon teh memang sami mah henteu kolot bibi pokona mah kitu nu mawi ge kedah sering hiburan atuh bi kedah seueur-seuri jadi teh eta ulah dibiasakeun urang kagungan manah ngewa ka batur syirik pilih ka batur kaniaya ka batur sajabina teh eta nu tamina mah ulah sok ngabiasakeun ngukut kabingung miara ka susah kitu siga ka budak nyeunah make jeung mapatahan sagala ari neneng ku tiasaan make mapatahan ka bibi sareng neneng
katinggalna ku bibi geuning siga anu sering ngalamun siga anu sering ngahuleng panginten mana kitu ge nuju ngukut kabingung miara kasusahnya neneng. Biiwak mencerong kadununganana memang geus 2 poe ayeuna apa Nyi Onah katempona ku biiwak mineng hulang-hulang mineng ngalamun. Nyi Onah ngarahuh rada lamat geus kitu pok nyarita dumareudang. Teu niat rek ngukut kabingung miara kasusah bibi ngan bae sanajan teu dionang najan teu dipikabutuh ku urang tetelanaker kabingung ngurunyung kasusah ngarongheap datang tah pelebah dinyana mah bi tetelanaker hirup manusia teu leupas dina cocoba sareng dodoja. Nah make kedasa di sagala neneng pan aya den komod sakitu nyaaheun sakitu bogoheun ka neneng. Ih hari ibi najan nyakang komod bogoheun ka abdi pan geuning mama sareng ibu mah tetep teu ngarujukan jabi ti kitu panjang ka abdi mah bet siga aya jalma lian nu milu sirik kana kaayaan abdi hayang megatkeun hubungan antara abdi jeung kang komod. Abongnya di dunya jelema teh teu bener kabeh tetep sok aya nu teu benerna aya nu resep nempo batur paburantak. Nyi Onah nyarita dipungkas ku rumahu ngadadak pias banget biiwak barang ngadenge omongan Nyi Onah kitu ngan tetep manehna api-api najan dirina asa kasindiran oge pok tumanya. Nah saha kitu neneng jalmina anu teu resepeun kana hubungan neneng sareng den komod teh saha neneng nu palai barontakeun sangka neneng teu laksana ka den komod teh. Duka saha-sahana mah bi ngan abdi yakin tangtu aya jalma sirik nu hubungan abdi sareng kang komod nepi ka manehna nyieun reka perdaya nyieun aka tarekah nu lanti pikeun meungaskeun harapan abdi kitu tabi. Aya buktosna kitu neneng. Aya bi basa kamari abdi kalembur Cipancurnya nepungan ka kang komod di dieu pan teu aya sasaha. Mama kali ibu ge sareng teh Oning nuju arangkat jelas nama anjeunna teh teu uningaeun yen abdi nepangan ka kang komod tapi nah kanyataanana mama bet uningaeun. Teras mama nyusulan abdi ka Cipancur teras mamaksa ngajak wangsul ka abdi bari abdi ge kang komod nanti di benduan ditarekan beakar pu mama tah pangna kitu tangtos aya jalmi lian nu hayang ngaruksak kana hubungan abdi sareng kang komod. Pangna kitu jelas manehna bakal seuri suka bunga mun abdi teu tulus nikah sareng kang komod. Barang ngadenge carita Nyi Onah kitu na atuh para mitra gerewek biiwak gerewekan meni ongeng-ongengan bari nyekel kana leungeun Nyi Onah. Aduh ampun taralu paralun teuing neneng bibi mah henteu teu bawartos ka sasaha neneng. Bibi mah teu bawartos ka tuang rama daek botak sirah daek bengkung tonggong cik paribasana ibi mah henteu neneng henteu. Mugi neneng sing percanten we ka ibi neneng. Ngomong Nabi Iwak jeung lua lewe sigarek ceuri. Ari ibi na sumpah meni bebeakan kitu geuning. Ada abdi mah teu nyangka ka bibi. Bet geuning bibi mah siga nu kasindiran, siga nu kaisinan. Aduh, henteu neneng henteu, bibi mah henteu. Teu rumaos sawartos ka mama kali ka ibu haji. Ampun age ampun teu rumaos neneng henteu. Henteu neneng henteu. Iwak anggur nyuuh kana lahuna Nyi Onah bari ceuris gagauran. Geus atuh bilah kaos di kukumaha we anggur ceurik gagauran jeung Nyi Onah cengkat geus sanggeus nyengkatkeun biiwak. Udah popolah anggur bilih mama sang ibu sumping manten abdi bade ulin heula. Lewas harita keneh Nyi Onah kaluar ka patangahan imah kebat keburuan sakedeung geus jauh ninggalkeun imah manehna lumpang duka rekaman. Kacaturkeun mangsa peutingna lamun mama haji sareng ibu haji mah harita tetos karulem tari blanaker. Ari biiwak mah aya di kamar tukang di kamar paranti manehna sare. Manehna keur nyileuk sorangan nang karak bengkang dina dipan. Ari jeung hatena norowe ngocomang utamana mah ari ras kana kajadian tadi beurang dirina bet asa kasindiran ku kekecapan Nyi Onah. Kaharti ku biiwak najan teu terus terang oge Nyi Onah teh nyangka ka manehna nu ngabejakeun ka mama haji. Najan kumaha aing yakin pohara yakina ieu mah 1000 kali yakin yen Neng Onah nyangka ka aing ngabejakeun soal anjeunna ka Cipancur dibejakeun ka mama haji sareng ibu haji. Ongkopan saha deui nu nyahueun kana angkatna Neng Onah ka imahna kang komod. Pan ngandiri aing wungku pan basa Neng Onah angkat teh nya di dieu aya aing wungku. Mama haji jeung bu haji mah jeung Nyi Oni nuju arangkat. Duh, rumah sa aing memang kurang rikip.
kurang pinter nyimpan Rusia padahal najan teu beja ge kanu saejeun aing yakin jeung aing bakal laksana ngahiji sareng Kang Komod anu ganteng anu kasep ngalempereng koneng nu gagah jeung pikaresepeun muga-muga pelet aing singna gancang nerap si runcang deuleu si gancang nepi ka terus we kagamar beungeut aing ku Kang Komod sina ngalangkang aing anu geulis aya dina kongkolak matana si gancang raksu miraga sukma kana lelembutan Kang Komod duhnya salah aing make ngabejakeun ka Neng Oni yen Nyi Ona angkat ka Cipancur jadi we kieu kaayaanana dan Nyi Oni mah moal ngaku najan ditaroskeun ku Nyi Ona oge ari jebul Nyi Oni mulih Nyi Oni nanyakeun Nyi Ona nya ku aing dibejakeun terus terang jebul Mama Haji sareng Bu Haji ku Nyi Oni dibejakeun ka Mama Haji sareng Bu Haji meureun nya ari sugan teh ku Nyi Oni moal dibejakeun ka Mama Haji sareng Bu Haji ngingetkeun antara Nyi Oni jeung Nyi Ona pohara dalitna pohara raketna teuing Nyi Oni nya betul bisa dibawa Rusia geuning ngadon dibejakeun ka Mama Haji hadena wae basa tadi beurang Nyi Ona teu kapapanjangan tatanya duh Nyi Ona nyelok meureun teh dituna mah ka aing ngagebeg pohara reuasna tadi teh kana tangtu beungeut aing sepap pias baris kanyahoan ku Nyi Ona bingungnya kudu kumaha aing ayeuna pilampaheun lantaran awal akhir ge baris kanyahoan lamun aing ngagagalkeun hubungan antara Nyi Ona jeung Kang Komod pangaruh pikiran nu marojengja loba lamunan tungtungna najan kaayaan geus pohara peutingna nulian geus sarare biiwak mah nyileuk sorangan nangkarak bengkang bari paneuteuk ngoncrong terus ka langit kamar di sejen tempat di jero kamar Nyi Ona kacaritakeun sarua jeung biiwak Nyi Ona harita tacan sare manehna masih keneh nyileuk sorangan di jero kamar Nyi Ona inget kana kajadian tadi beurang basa manehna ngojak ngomong ka biiwak bari nangkarak bengkang paneteupna neuteuk lalangit dina hatena Nyi Ona harita ngagerentes kieu najan kumaha aing yakin pohara yakina yen biiwak nu boga dosa katemong beungeut biiwak tadi beurang menipias basa aing nyabit-nyabit kajadian angkat nama mangontrog ka bumi Kang Komod ngomong lagi apana arep eueup jeung darah ngadareeg deeg deui sakitu aing henteu terus nyangka ge ka manehna biiwak make jeung ceurik segala rupa nu matak najan kumaha aing yakin tangtu biiwak ngucah ngaceh ngabejakeun aing init ka Kang Komod pohara para mitra gemblengna pikiran Nyi Ona yen nya biiwak ngabejaan ka Mama Haji ngaso heula ngaso ras harita inget kanu jadi lanceuk nyatana ka Nyi Oni hate Nyi Ona harita ngagerentes tapi wah kitu teh Oni nu ngawartoskeun ka Mama sedeng teh Oni pan uningangan meureun ti biiwak lantaran teh Oni naroskeun soal eta ka biiwak meuni kerung tarang Nyi Ona harita tapi najan kumaha manehna nepi kana hiji kasimpulan moal najan kumaha aing percaya ka teh Oni dina terangeun ge teh Oni moal ngabartoskeun ka Mama kali ka ibu pangna kitu aing pohara apana kana sifat tabeat teh Oni apana pohara bageurna pohara nyaheunana ka diri aing hayang seuri ku kalakuan biiwak ai geus naon teh ka ieu ka pokona mah katohian geus kanyahoan poka politik pokona mah manehna ngadon leweh kawas budak lembut keuneuh diantep heula yang nyaong ke kumaha pilampaheun saterusna iwak kalakuan teh kawas budak leutik maneh mah Nyi Ona nyerengeh salila-lila bari anger nangkarak bengkang luhureun dipan tempat sarena biiwak ge sarua para mitra kaayana jeung Nyi Ona masih keneh nyileuk sorangan di kamarna lamunan kumalayang kanu angang harapan hiber luhur manehna najan kumaha kacida pisan ngaharepkeunana bisa laksana kawin jeung si Komod najannya si Komod geus silih pika cinta jeung Nyi Ona tapi biiwak gede kayakinan yen awal akhir si Komod bakal bogoheun ka manehanana ati pamere si Komod pan kumanehna di daharna jabati etapan kumanehna di tambahan ngagunakeun pelet anu basket
eta si runcang deuleu teh pamake nu pohara ampuhna pikeun ngemat lelemutan si komod. Puguh we para mitra, bangsa ilmu panemu anu kungsi dipiboga dipibana anu diwariskeun ti akina ku manehna dikerahkeun ku manehna diketrukeun pikeun melet si komod. Keur anteng biiwak nyilek sorangan kana panto kamar kadenge anu keketrok. Kadenge meuni tarik atrana keur meupeuskeun ka aya nu simpe. Biiwak curinghak terus hudang gek diuk dina bibir dipan si dengdang. Panon mencerong kana palebah panto. Bari tacan ngomong naon-naon. Panto teh anu ngetrokan di luar bareng jeung kitu ngeng kadenge nu ngomong lalaunan. Tapi jentrena keur kadenge ku biiwak. Iwak kesare acan maneh buka pantona gancang cek sora nu ti luar menit temres. Biiwak ngagebeg jajantung ngadak-ngadak ratu manehna apal kana eta sora ngancane malah naon-naon da puguh hatena masih keneh tagiwur. Iwak buru-buru buka pantona cek nu ti luar bari terus ngetrokan di panto ngan rada lalaunan ayeuna mah. Biiwak ayeuna mah ngawanikeun maneh tumanya saha kuring buru-buru buka pantona jeung ulah tarik teuing deui ngomongna Iwak. Neng Oni teh kawas nu hayang tambah yakin Biiwak nanyakeun saha-sahana. Heueuh manya teu apa buru-buru buka cek Nyi Oni. Kadenge siga rada keheuleun pedalila dibuka jeung taletenaker. Heuh nu mawi teh saha kiat sakadap atuh ibi bade mantelkeun heula samping. Biiwak terus menerkeun samping nu morosot turun tina dipan terus muru ka palebah panto. Buru-buru atuh ini talangke pisahnya menilai naker gening. Nyi Oni siga geus teu sabar. Mumun mangga lalaunan kalayan hati-hati Biiwak tuluy ngalaan tulak panto berai panto muka lantaran disurungkeun ti luar. Menilai lapisannya cek Nyi Oni bari terus asup ka jero kamar. Pilih bangsa atuh neneng punten we punten pantona Iwak sekalian tulakan deui cek Nyi Oni marentah sanggeus diuk di luhur dipan. Mangga gancang Biiwak ngalaksanakeun sakur parentah ti Nyi Oni. Geus kitu gek diuk dihanap dina ubin dan teu wani arek diuk ngareneng jeung anak dunungan mah tapi gancang ku Nyi Oni dititah diuk di luhur. Di diukna di direun kuring ya. Teu barahan hantun teuing neneng rarisin. Biiwak mungeun buru-buru da moal naon-naon ieu jeung aya penting kuring ka ibi teh buru-buru diukna di dieu. Nyi Oni ngabedoleungeun Biiwak da puguh teu jauh ti dirina ka Biiwak teh nu aniprak dina ubin aya hareupeunana. Eleh deet tungtung nama Biiwak ngagugu kana kahayang Nyi Oni. Gek manehna para mitra diuk kencaeun Nyi Oni hatena ngadak-ngadak ting sareblak teu puguh rarasaan. Sok sieun jol ngamak we ka manehna Nyi Oni teh atawa sok sieun aya pamaksudan anu aya kaitanana antara manehna jeung Nyi Ona. Jabat ti kitu Biiwak ngarasa salempang sok sieun dirina nu mikahayang ka si komod geus katohyan ku Nyi Oni. Bibi sumuhun bibi bade aya kesaeun naon neng. Tema Nabi Iwak geus ngaleleper sagala. Tenang atuh da kuring mah naon-naon bi mun teu salahnya tadi basa kuring balik bareng datang ka teras imah tadi beurang di tengah imah kadenge antara bibi jeung Onah ngobrol meni ublek naker. Ngobrolkeun naon teh bibi? Cek Nyi Oni tumanya semunu nalungtik. Ku taneneng uninga bener ngan teu pati jelas ari obrolkeun mah. Buru-buru bejakeun ka kuring ngobrolkeun naon tadi teh? Kumaha atunya? Bibi teh da ngaraos bararingung neneng lah. Kumaha atunya? Kata Rabi Iwak bangun anu bingung. Para mitra ya segitilu ieu Rabi Iwak Nyi Oni jeung Nyi Ona ge rupina mah nganu ngrusia sewang-sewangan. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga para wargi. Harita Bi Iwak siga nu bingung. Make jeung bingung sagala rupa kaos nu kakarawabu sakatiga jeung kuring. Kaos teu percaya geuning ka kuringnya Bi Iwak teh. Nyi Oni bangun teu sabar hayang geranya. Kumaha atunya neneng upami anjing taroskeun we ka Neng Ona neneng. Itu bibi betara-tara ti sasari. Make embung terus terang ka kuring. Nah bibi can saya ka kuring. Ya bi, najan kumaha si Ona moal daekeun terus terang ka kuring mah. Batanjeung terus terang sigana keur si Ona kajeun ceurik ngabangingik. Najan kumaha Ona moal daekeun terus terang, moal daekeun buka Rusia. Manehna pinter nyidem Rusia naonna oge. Najan kalanceuk ge.
mau ada ikut bebeja naon-naon nyata sababna kuring tumanya ka bibi beda biasana bibi masuk terus terang ka kuring nah hari ayeuna si ganu embung si ganu teu percaya si ganu cang saya nu mawi bibi teh rasa-rasa bingung neneng lah bingung lagi super bingung kumaha atunya ageng kasieun bibi teh upami mah sieun di benuan ku Neng Ona jabi kitu hawatos dewe ka anjeunna neneng biwak bisa pisan ngajawabna make nyebutkeun karunya sagala ka Neng Ona tapi da Nyi Oni henteu beakeun pi omongeun manehna pok ngomong kieu syukur ari bibi boga rasa karunya mah ka Ona tapi ka kuring oge kudu sarua boga rasa karunya teu karunya ka kuring nu hayang nyoba si obrolan antara bibi jeung Ona ka Neng Onahnya ka nenengnya sungun margi sami-sami lunungan bibi mangga atuh ku bibi bade diterangkeun tadi teh Neng Onah teh sumuhun naroskeun perkawis saha-sahana nu ngawartoskeun ka juragan pamaget perkawis kaayaan Neng Onah nalika anjeunna angkat ka Cipancur mali anjeunna teh nyelok ka bibi cenah mah juragan haji teh moal ngontrog ka Cipancur upami henteu diwartoskeun ku bibi sedengkeun apaan basa anjeunna angkat teh di dieu teh aya bibi rewas bibi teh menideg-degan atuh neneng tadi teh oh kutan kitunya bibi Nyoni ngadak-ngadak manehna ngarasa reuwas muhun neneng lah bibi teh atuh di jajantung mun asa murag mun geus pernah teh mamurag jajantung tadina bibi teh reuwas sieun anjeunna ngabanduan ka bibi sieun nyarekan namun atuh sabios-bios geuning malihan mah terus terang nyangka ka bibi ge teu kitu mung sanaos kitu bibi teh teras gegebegan we neneng numawi dugi ka ayeuna kita can monok atuh da neneng nu kitu teh mah hayo ngadon diwaroskeun ka juragan pameget sareng ka juragan istri janten bibi nu katempuhan ngaraos ka isinan we sareng sesebelakan hate neneng meni capetang biiwak ngomongna manehna nyaritakeun sakur nu kajadian tadi beurang bada manehna diajak ngobrol secara khusus ku Nyi Ona ngabandungan obrolan biiwak harita daek teu daek ngadatangkeun ka salampang hate keur diri Nyi Oni dibijakeun ku bibi yen ngartoskeun ka mama sareng ka ibu teh kuring ih nya henteu atuh neneng moal nya bibi ngucah ngaceh teu pupugu ampun paralun teuing ye teu bada rantun bibi ari kadah betus kitu bae mah ye syukur ari kitu mah nya bi reug-reug ka kuringna ngan ieu geus tunduh di kuning rek sareda pokona tenang nya binya ulah geumbeur ulah sieun keun aya naon-naon mae kurinya jeung Nyi Oni nangtung ieu bi ditinggalkeun kurinya mangga neneng mangga yakin ku biiwak teu dibejakeun ka Nyi Ona perkara nu bebeja ka Mama Haji ngadatangkeun kasugemaan keur Nyi Oni nu matak bari mawa hate nu ngarasa bagja Nyi Oni kaluar ti kamar biiwak manehna jejengkean asup ka kamar paranti sarena sateacana Mang Jaya neraskeun ieu dongeng sakali deui Mang Jaya ngajelaskeun ieu dongeng namina ge carios kumpulan kalakuan kitu para mitra janten aya kalakuan nu hade sareng nu goreng tak kitu kandun milih we para wargi aya anu hade mah memang tiasa dicontoh lamun anu awon mah kamopi untungeun wungkul di dieu ku urang kedah leres-leres disaringna ku diri urang sorangan lamun ayeuna Mang Jaya ngadongengkeun nu alus wungkul teu aya gambaranna anu kumaha nu goreng teh kitu janten kanggo nyaringna mah nyangakeun ka para wargi kitu nganggo aya kanu kumaha aya nyaringna cenah kitu para wargi sadaya da urang mah nya urang boga akal jeung pikiran manusia hirup atuh para wargi sadaya mangga anu hirup mah urang teh kudu bisa nyaring kudu bisa naon teh nimbang-nimbang kudu bisa nimbang-nimbang salajengna deui kurang upami katingal kahirupan model lauk lah kitu tah lauk anu cicing di laut eta laut teh caina asin mangga upami urang di laut diletak caina asin upami di lautnya tapi nah eta lauk anu hirup cicing di tempat cai asin teu kabawa asin dah mangga lenyepaneun ieu bahan lenyepaneun ku margi hirup sami urang ge mengadangukeun ieu dongeng sadayana urang teh dibere akal sareng pikiran dipaparin kanikmatan mang pirang-pirang kanikmatan di antawisna urang tiasa sami-sami ngabandung ngadongeng kitu nya para wargi mangga kantun milih-milih para wargi kantun tiasa nyaringna da urang teh pasen kanikmatan hirup ya
kalimatan hirup ayeuna urang sami tiasa ngabandungan dongeng aya nu goreng patut aya nu sae kitu eta nu goreng patut ulah diturutan nurutan aki noledna baki nyeun pelet sagala kamari nalika urang baturai Mang Jaya nyebatkeun lamun hayang pelet nu hade tingkatkeun ajen diri sorangan istilah modern ayeuna mah sumber daya manusia SDM tingkatkeun ajen urang diri sorangan para wargi sangkan jadi jalmi anu berguna keur diri sorangan keur kulawarga keur lingkungan urang di sak lingkungan eta keur nusa bangsa katut agama mangga tingkatkeun ajen diri urang sangkan aya gunana di mana urang seueur gunana seueur manfaatna keur balarea tinangtos pelet eta teh naek kitu terus teh kudu make jang jawokan deui langsung we atuh para wargi teh kudu make jang jawokan deui eta kulayo kuyam kunyemunggal rek sare teh kudu rek sare mah ngadu awe urang mah kanu maha kawasa ngendeda kanu maha kawasa sangkan salamina aya dina pandang tayungan mantena kitu para mitra ieu mah jang jawokan dibaca sangkan anu uluh aing supaya pelet sia ku aing aduh pelet mah modal teh aya deui tingkatkeun aja diri sorangan mangga rupi-rupi para wargi kanggo ningkatkeun ajen diri sorangan teh rupi-rupi seueur cara tergantung kali kumaha mampuna ulah cenah nurutan itu tuh kudu yang jadi bupati moal bisa para mitra lantaran urang teu mampu kitu ajen diri sorangan tingkatna kana bidang miara hayam para wargi sadaya sing duwi ka tingkat anu profesional anu bener-bener harkat derajat urang teh naik ku jalaran miara hayam gitu atuh naon atuh para wargi sadaya manganya ngakebuah seueur tah tidinya kakara pelet muncul di mana wo yo Mang Jaya tukang miara hayam ieu cenah ye terkenal si meuli naog teh ka Mang Jaya we cenah kitu terus pelet para wargi teh ge mangga nyangakeun bahan lenyepaneun sakedik bahan katampi margi para wargi sadaya nya itu teh we lah malu aing ngobrol sok panjang anu Mang Jaya kudu ngobrol kieu masing 2 jam ge wantun para wargi ngobrol ngaler ngidul ngan pinten dongengna dikantunkeun aya peripaos cul dog tinggal igal kitu mangga urang lajengkeun deui sanajan Nyi Oni geus rada lila ningalkeun manehanana biwak tacan sare keneh bae pipikiranana terus dirobeda ku rupa-rupa kaayaan ras maneh inget kana kajadian bieu jeung tadi beurang ngadatangkeun rasa kaduhung ceung ku ayeuna manehna make ngabejakeun soal Nyi Onah init ka Cipancur dibejakeun poe kamari ka Mama Haji jeung ka Ibu Haji duh aing mah gara-gara aing bebejakan Nyi Oni aing jadi pada ngarentog ye tadi beurang Nyi Onah nyabit-nyabit soal kacurigaan anjeunna cikeneh Nyi Oni nanyakeun aing bebejahan teu ka Nyi Onah ngabejakeun soal Nyi Oni ngabejakeun ka Mama Haji jadi bingung aing malah bararingung biwak siga nu bener-bener ngarasa bingung manehna cinekul dina bibir risbang bari garo-garo teu ateu tapi teu kungsi lilati harita belenyeh manehna seuri leutik Nami kudu bingung sagala dakang komod najan kumaha kudu ku aing benangna aing kudu kawin ka Kang Komod ayeuna mah mending nyeun surat keur Kang Komod lah kabenaran pun kasur aya buku balanyaan ku aing rek disoekeun harita keneh ngodok hanapeun kasur nyokot buku leutik catatan peragi balanyaan pamereti Nyi Onah berewek disoekeun 2 lamar atuh patlotna memang geus aya geus kitu mah tuluy ngadapang biiwak sasadiaan pikeun nyieun surat ngan sameh gutrut nulis teh meningah uleng manehna mikiran heula make bahasa Sunda bae kitu atau bahasa naon nya bingung aing ye sekerentos satena jiga nu heueuh bisa bahasa segala rupa bari terus ngeukeweuk patlot arek ku bahasa Sunda we ngarah leuwih afdol ngarah leuwih nyerep dibacana ngarah leuwih mata kaharti ku Kang Komod anu ganteng anu gandang dipieling bahasa Sunda mah geuranya lamun urang reka nonteng ngirim surat kanu dipicinta nyebutkeun jungjunan meni karasana ni antem sedang bahasa deungeun mah moal aya meureun bahasa kitu teh nya tapi bahasa Sunda mah jungjunan ati nu kapieling beurang jeung peuting aduh meureun pasti we Kang Komod ge jojo tuluy eta surat teh diadekeun kana dadana asik mimitian nulis mengpeung kaayaan keur simpe mengpeung usah saha
ti beurang mah moal bisa kahiji ripu ku pagawean, kaduana tangtu bakal kanyawan ku dunungan. Gutrut geus kitu mah biwak ngamimitian nulis dibarengan ku hate nu ngabarentes. Moal era lah lantaran tulisan aing mah najana aing kaluaran sakola lain kalau sakola luhur oge alus ipis kanel tulisan aing mah jeung rapi sing urang mimitian nulis di mangsana. Kamar simpe sasi Juli katompernakeun katur kapayuneun pujaan hate Kang Komod anu kapirarai siang sareng wengi. Kapirarai kudu kapirarai tanana yen aing inget ka manehna ka Kang Komod. Salami wa hormat pinuh ku rasa kasono sareng kasugeman hate Kang Komod anu ganang anu ganteng anu kasep ngalempereng koneng anu raspati anu kapiati jungjunan ati. Basa abdi ningal Kang Komod tina liang kunci panto katingali akang sakitu gantengna. Nalika akang sumping ka bumi Mama Haji Hasan duka kumaha duka naon margina hate abdi jantung abdi bet langsung dagdingdung tutunggulan Kang sapertos anu njul tutunggulan gonang Kang duka kumaha angen abdi ngadak-ngadak ting sarblak tepuguh rasa tepuguh campak estu sanyana pisan Kang jantung ratu dibarengan ku sajuta pangharepan ti abdi pikeun ngamilih diri akang sangkan miguraan hati abdi anu keur simpe taya nu ngeusian kosong molongpong Kang Komod sanes daya maksad pikeun nepangan akang mung kanggo anu ngaran mah asal langkung sae ku abdi diwakilkeun kana ieu serat hati sanubari abdi ditumplekeun kana ieu aksara mugi-mugi ieu serat teh tiasa katampi ka pangkodan salira akang. Reg nulis Nabi Iwak eureun heula lang manehna ngahulang mikiran kekecapan nu saterusna nu sakira merenah pikeun ditulis ku manehna mangsa ayeuna. Alah dihaja-hajanya betara resena keren nulis teh nya pada bareto mah aing teh ahli nyieun surat teh tukang nyieun sajak nah di ayeuna meuni utek teh meuni mintul pipikiran ngadak-ngadak baluweng ieu leungeun meuni ngadak-ngadak ngadegdeg abong nyieun surat keur ka Bogoh gelalaki nu ngadatangkeun rasa cinta rasa bogoh meuni hese pisan yusun basa merenahna entep seureuhna keun sieun salah basa sieun teu merenah entep seureuhna di sieun salah deui nunaan titik jeung komana dia loba teh mikirnya atuh loba ulang-ulang mikiran nu geus aing teh lah cenah ulang teruskeun deui nya teu bisa tamat nya teu bisa nuruskeun geus kitu mah gutrut deui para mitra Iwak nulis deui nuluykeun hanca nyieun surat nu engke ku manehna rek dibikeun ka si Komod. Cing urang tuluykeun deui Kang Komod pujaan abdi iraha atuh urang bakal tiasa patepang paampruk muhun paamprok patepung lawung paamprok jonghok jungjunan ukur sawangan sakadar lamunan asa tebih tina kanyataanana rumaos abdi mah sepi harti rupa oge siga eman dina alam pawayangan rumaos naker kayan abdi pohara tebihna upami dibandingkeun sareng Neng Onah kalih Neng Oni sanaos kitu abdi ge rumaos jadi jalmi tetep we Kang ngagaduhan rasa cinta Kang rumaos abdi asa dosa tos kumawantu nyeratan ka salira nyata mah kumaha Kang tos katampi mah bilih bade dijejewet tapi langsung diduruk ge kumaha engkang mung tangtos hati abdi bakal panas ngaheab upami serat ku akang diduru. Reg deui para mitra Iwak nulisna eureun manehna umur nyerengeh sorangan salila-lila bet ngarasa lucu ku kekecapan ku manehna ditulis dina eta surat telemeng gambaran beungeut si Komod sakolebatan mah nemongan kaimpleng nama kejeng mere imut sagala katempona asa pohara kasepna geus kitu gutrut nulis sasenaker malah ngahajadi alus-alus da ngarasi Komod kataji Aina abdi ngintun serat etang-etang salam perkenalan sareng engkang namun ke maka payun upami aya kasasean maksud teh bade nepangan ka akang bade ngadeuheus sumolono nyangakeun badan sakujur bade dikukumaha oge kumaha akang rumaos abdi mah pokona mah
Abdi cinta ka akang saur paripaos bade dibeureum bade dihideung. Abdi manyangakeun bade disiksik dikunyit-kunyit dicacag di walang-walang oge. Abdi moal bade baha bade nyangakeun badan sakujur ka akang. Nyangakeun beheung teuk-teukeun suku genteng belohkeun sanes bobodohan. Mung bilih Kang Komo ngaros panasaran palai uninga kana kaayaan abdi. Nah beungeut abdi teh siga widadari atawa siga kuntilanak. Saya taroskeun we ka Kang Ibro. Rupina sakieu serati abdi mugia bahan katampi salam baktos. Anu migandrung salalamina ka salira Iwak Sarimana. Eta ngaran Iwak Sarimana. Aduh Prawitra aduh. Rengse nepi kadinya Iwak nulis surat. Tulis surat ditelepan kebenaran manggih amplop. Urut sesa Bapak Basa Haji konangan sup diasupkeun. Ngahaja teu ditulisan naon-naon dina amplop. Nah maksudna ngarangke si Komod ngarasa penasaran. Surat ditunah handapeun kasur golehe bi Iwak golehe kekedengan nang karak bengkang. Sugan teh Iwak Sariwak. Ai siwang teh Iwak Sarimana geuninganan deh. Ayeuna wae teh Iwak Sariwak atuh. Ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kaudi ngasep surat ditunah hanapeun kasur. Golehe bi Iwak ngagolehe kekedengan nang karak bengkang bari nyawang pilampaheun manehna dina poe isukan. Isukene eta surat rek dibikeun ka Kang Ibro, engke ku Kang Ibro sina disangakeun ka Kang Komo di Cipancur. Kumaha bebejana isukannya ka Mama Haji jeung ke Ibu Haji. Nah bebeja rek kadulur wae kitu di Citali. Beres lah piraku suganteng idinan. Kebenaran pan enjing Ibu Haji moal ka mamana. Dan Mama Haji upama teu salah isukan rek ka kota Bandung cenah. Lah kabeneran kumaha mun Neng Onah jeung Neng Oni nanyakeun, kumaha isuke ketang. Lain ge aing atuh lamun teu bisa nyieun alesan nu tepat mah jeung bernah mah. Ngarasa sugema lantaran geus beres nyieun surat ke Jajaka nu jadi implenganana. Bari geus dirarancang sakur pilampaheun isukan, tungtung Nabi Iwak sare tibra kabeneran wanci geus nyedak ka mangsa Janari, teu kungsi lila bi Iwak geus nyabah ka alam impian, nyimpi Kokojayan di Pangandaran jeung si Komod bari silih simeuh ku cai laut. Aduh, hedun langsung jetu ya ngimpi. Kacaturkeun para wargi sadaya di lembur Cimbe. Si Ibro poe eta kaparangan keur teu ka mamana. Manehna keur aya di imah keur getol barang gawe babersih di imahna. Ngore jukut jeung sasapu runtah di buruan jeung di pipir imah. Estoning manehna mah daek pisan dokoh pisan lamun babersih teh. Lantaran memang bener atuh da kabersihan mah cenah sabagian tina iman. Keur jongjon barang gawe kurunyung tehnya datang si horeng bi Iwak gancang we dibagiakeun. Tuluy diajak ka tepas sabadaguk gek dari ukpo si Ibro tumanya. Kasemahna da puguh tarat-tarati sasari. Pagawe juragan Haji Hasan bet nganyang ka imah manehna. Ibagewa bi Iwak teh. Nyeuh nuhune datang ka sungwing ye. Sorangan bae teh. Nya sorangan atuh Kang Ibro da puguh kuring teh. Can boga salaki, mun geus boga salaki mah nya ka dieu teh meureun jeung salaki. Aya nu ngawal, teh mal bi Iwak bari jeung suraseri sagala. Jeletot nyiwit kana pigelang leungeun si Ibro. Si Ibro ngagurubu greuwas. Ih, coba ciwit sagala geuning. Si Ibi mah sok aya wae bari dia. Ih, sok coba ciwit nyeri ya. Biar diciwit mah ribut lah. Ngadi da diciwit leungeun moal matak batal bari oge lah. Ih, heulah. Nya sugan moal batal. Ane cawe cukuing teh asa geus meujeuhna bi Iwak boga salaki. Geus umuran sigana mah yeun matak ngarah ka ditu ka dieu aya nu ngawa kudu gancang boga siliki bi. Aduh, ngarah tenang tuh. Nah, mata teh Ibro jeung Ibro. Mawi. Anu ngabletek teh teu kanaonnya. Soak ka dieu. Kepetasan kanaon. Pantu meunang petasan main teh lain. Nya mawi terus dilarang pemerintah petasan ngan sok aya we geuning nu. Nah aja maling-maling gitu. Ulah tuh bahaya teh bisi ngabaledug hayo kana beungeut jadi cacat. Nyakeun bela urusan petasan mah. Eta we urusan ieu. Ai naon ieu teh sing digan naon teh dinas pisan ye. Aya naon atuh pangna datang ka dieu teh sok atuh caritakeun. Si Ibro ngomong manehana oge para mitra sadaya hayang nyaho pangna bi Iwak datang ka dinya.
nya nu matak bibi datang ka dieu teh nya teh maksud nya sok bejakeun atuh saya maksud can dibejakeun coba lamun ku mah datang ka dieu teh bareng jeung salaki atau geus boga salaki mah panai nu ngawal meureun tenang hirup teh ih palebah dinya memangnya jeung Ibro geus sayang tiba heula lagi boga salaki bibi teh Kang Ibro ngan hanya ka leuweun bogoheun ka kuring mah sajelmana tuh nu daek dikawin ku kuring kawin ka kuring maksudnya dikawin udah mohon pugu ada manya awewe ngawin pan sini ke rupa kuring mah siga onel-onel gitu ngomongna bari jeung lungak-lingak siga siden keur di luhur panggung bari di barungan ku surunga serenge siga nu geumelis naker ieu disebut jelema mah bilah sanajan sakumaha gorengna ge tantu we bakal dibogoheun keur naon di dunya loba lalaki lamun lain keur awewe gitu kuring contohna najan biwak goreng patut kuring ada bogoh atuh si Ibro kalah kasaruan ngaheureuyan ka biwak kontan biwak jebi wew teu aya nun ari kudu bogoh ka Kang Ibro mah punten sanes nampiknya ngan teu aya musit teu aya ser teu aya para mitra kaum dangu si Ibro tambah ngarasa panasaran lantaran katempona kaayaan biwak siga nu darian naker ieu naon atuh siga nu dina segeuning teh aya bejakeun kuring teh mere tugas Kang Ibro kitu ge lamun Kang Ibro daek ngalaksanakeunana pokona mah kitu aya tugas teh bejakeun atuh tugas geuning teh soalna naon kitu si Ibro kerum biwak medok utang ku siwal ngaruarkeun surat terus diiwing-iwing bari pokna ka si Ibro kuring rek minang saraya ka Kang Ibro pangmikeunkeun ieu surat nya ieu surat keur saha kitu lain surat kuring mah lain teh sudi teuing kudu nyuratan ka Kang Ibro bari nage geus wawu geus teu naon atuh geus wawu ge atuh keur ngaraketkeun mah ih sok adikeun suratna si Ibro namprakeun leungeun sok dibikeun ku biwak gap ditampanan ku si Ibro sok bejakeun keur saha teh da geuning dina amplopna ge tulisan naon-naon ieu teh kawas Rusia geuning nya surat wayahna ku Kang Ibro kada disangakeun ka Kang Komod keur Kang Komod mending ngagebeg si Ibro geuning sigan urang was keur Kang Komod saha jeung urang mana di si Ibro hayang leuwih yakin bisi aya komod anu sejen nu dituju ku eta surat ti biwak dah sok api-api ari naon teh geuningan biwak ngagadeud baeud lain api-api ngan apana nu ngaran komod teh loba aya komod Suryadi komod BME jeung sajabana begituna kudu jentri atuh aya komod tukang ngecrik pan aya tuh mang komod ngaranna bagian tukang ngecrik disebutan ke komod kecrik ngarawing teu salah mikeun kumaha mun dibikeun lain nu dimaksud dibikeun ka komod kecrik meureun apa cilaka tuh sia bisa dikanyawan ku batur malah mun dilaporkeun kana wajib pan bahaya meureun diasukeun ka pangberokan kitu kalau Kang ngaco geuning Kang Ibro mah nekana pangberokan segala rupa barina oge sia regepkeun yeuh Kang Komod anu dimaksud ku kuring tayalian ti Kang Komod anu basa eta mi HP ati sapi ka Kang Ibro teh nu kada disangakeun ka sepuhna Nyi Onah ngarah ka tuang ku anjeunna ka Kang Komod sobat Kang Ibro urang lemur Cipancur kitu deui Kang Komod eta suka disaha aduh ingat aya moing teh tuh syukur atuh inget mah Kang Ibro kakuringna ge genah bunga jeung sugema tatara paroman biwak marah mai sedeng si Ibro mah nyerengeh gawena teh di harita jadi surat kudu diwikeun ka Kang Komodnya bener sebenarnya sudah sisa itu nyati kuring nah itu di amplopnya itu ditulisan ngarang datangkeun ka panasaran deh atuh isina naon tatanya teuing bari nage Rusia eta mah Rusia perusahaan bari noge nya ketang teu naon eta surat cinta Kang Ibro pokona mah eta surat nu matak ngahaja ku Kang Ibro kudu dibikeun damanya dibikeun langsung ku kuring mah teu puguh we surat cinta jadi mun kitu mah biwak teu bogoh ka Kang Komod nah ulah kitu bu kuring bogoh ka Kang Komod biwak kalah ngahualkeun tumanya lain ulah atuh ngan we biwak teh teu nalipak maneh sekaya ya we seru jeung peut ngedik pasir jorok-jorok mun bawah loa gitu benar nyarita teh nyong segala jog-jorok neuri buah loa gitu tanya gitu maksud kuring tadi teh jog-jorok neuri buah loa cecenet mane kiara gitu atuh nu mata ke ieu mah aleh teu nalipak maneh keur bae nah
hese nalipak sorangan mah kajaba mun ditalipak ke ieu nalipak Kang Ibro babari. Yuh. Si Ibro ngadon seuring ngakak bangun bunga. Bi Iwak ngerasa amok kana kaayaan si Ibro harita. Lain kala kaseuri ieu lucu kitu. Nah teu meunang pantar kuring mika bogoh ka pantar Kang Komod. Kuring pan awewe Kang Komod lalaki manya. Awewe ulah bogoh ka lalaki, lalaki ulah bogoh ka awewe. Ayeuna mah ulah loba omong Kang Ibro. Jawab bising puguh, daek katawan teu Kang Ibro ku kuring di ditaka Cipancur. Mun uing daek. Iwak rek muruhan naon ku uing dipukuna mah kuang jalan we nu penting mah. SPJ. Naon SPJ? SPJ. Perintah jalana suratna eta lah pokona mah baris ngasilkeun cicis. Ni rupa-rupa buru aya buru sagalanya. Tah tadi mah buruna lumayan keur meuli bako. Saung Biwak mikeun duit sababaraha lamar. Malah gap ditampanan ku si Ibro. Sabaraha itu? 5.150 perak tah. Ini make perak-perak ini. Keur jimat kebenaran duit baheula tah duit ringgit. Ya gatulah syukur diterima ku kuring buruna ya. Kawingnya gede ke, aing ya. Kena ya sekali ini 5.000, lumayan ya. Nangke sore diantarkeun ka Kang Komod mah. Ayeuna mah rek ngari teula keur lomba. Tadi mah mending ayeuna tapi getang. Ari rek ngari teula mah teu naon-naon eureun dosa ngingu doma teu diparaban. Yo atuh kuring rek balik heula. Biwak cengkat tina diukna. Jiga tuh didoakeun nya sangkan Biwak laksana sapanija. Kudu laksana ngarabagi hate. Mun laksana dikade lo poho ye SPJ kudu tambahan. Tenang lah pokona mah. Cerut Biwak turun kaburuan sanggeus pamitan sakali deui. Gedig we leumpang rek balik ka Sindang Jawa. Leumpang bari ngarasa sugema hate lantaran manehna geus laksana. Mikeun eta surat cinta nu mungaran keur diri Kang Komod. Ngaso heula para mitra ngaso heula Para mitra kaum dangu, tisapra kaanjangan ku Nyi Ona, si Komod beuki pikawatireun biomoh kaayaanana. Tambah-tambah beuki loba hulang-hulang loba ngalamun. Poe eta oge ti isu keneh tug nepi ka wanci geus burit, si Komod teu liliaran ka mana-mana, pagawean ngan huleng wae di imah ngahulang. Nya kitu nu jadi anak kitu kaayaanana puguh keur biomoh mah ngarasa hariwang. Pang-pang sok sieun kateterusan kumaha mun pikiran si Komod kaganggu, kumaha lamun si Komod jadi obah, tangtu keur biomoh bakal ngarasa kiamat hate nu moal aya babandinganan. Manggeus Komod ulah teuing jadi pikiran kajadian basaya juragan haji ka dieu mah. Sing sabar sing tawakal ujang, dalamun nya pijodoeun ujang mah piraku ujang teu laksana kawin jeung Nyi Ona. Nu matak geuning ti heula mah kungsi nyarita. Dinamika hayang ka awewe ulah kanu saluhureun ti urang kaayaanana. Bising manggih ka nyeri, bisi manggih ka tugena. Ayeuna pan kieu geuning kajadianana. Canaon-naon ujang geus manggih ka tugena, manggih ka nyeri. Muga-muga juragan haji teu kateterusan ngebaeun ka urang, teu terus-terusan amakeun ka urang mod. Cek biomoh ngawabadian kanu jadi anak. Si Komod diu kareupeun indungna ngareret sakedeung. Pokne malan dumareuda ngandung kanyeri dina hate. Duh mak, uing mah nyeri hate ku dicarekanana ku Pak Haji. Keun bae uing mah dicarekan ge diamek ge. Jangan rumah sakeun uing mah jalma eueuh kaboga. Kinaeun batur ngan dutetela uing ngarasa karunya we ka Nyi Ona kitu. Karunya? Nya heueuh atuh karunya da kaboga uing mah. Rasa karunya dina hate uing terus ngagolak. Minuhan dada uing karunya sok sieun ke di bumina. Nyi Ona dicarekan ku Mama Haji sareng Bu Haji. Gara-gara anjeunna sumping ka dieu. Pang-pangna sieun terus disiksa we tuluy dikakaya Nyi Ona teh. Deudeuh teuing mun nepi ka kitu karunya teuing mah duh. Nyi Ona panutan akang. Akang teu ridho daek meduna ge mun nonnya nepi ka disiksa ku tuang Rama mah. Nu sakitu galakna lir barat macan. Si Komod ngomong dipungkas ku ngagereneng lalauna nyamat ngaran Nyi Ona. Biomoh milu ngalimba ngadenge omongan anakna harita. Najan kumaha memang karasa kumanehna aya nu jadi anak pohara micintana. Pohara beratna mikabogoh ka Nyi Ona. Sigana moal kateterusan benuna juragan haji teh mod.
jeung mama teu yakin lamun nyonah nepi ka disiksa ku juragan haji tak kitu mod. Moanya haji nyiksa jelema komo ieu ka anak. Itu mah suka mana wae nyari tete. Ieu mah najan haji oge apaan tadi sarua jelema jeung urang. Aya we gogodana atuh. Jelema biasa haji teh. Duh, kumaha atunya lah. Bingung uing mah. Ada rek ngalongo ka Sinang Jawa sieun diusir ku mama haji. Ke uing tang tu dicarekan, tang tu uing bakal boga ka nyeri. Hari henteu diteang sok sieun kumaha onam. Mangkaning maonam teh cenah bejana. Duh. Atuh uing mah melang inget wae. Inget we bingung je. Bingung ngalah bacaan nanggung gunung ge mah. Si komod humandear ngarasa kitu bingung kieu bingung. Kitu salah kieu salah ceuk paribasana aya dina kaayaan nete semplek nincak semplak. Waktosna saya para mitra.